Paingan tegenah teh gara-gara rek paturai Kasep Yamadipati bulan yap kadieu aya perlu jika anu rusuh kitu ieu teh bade aya naon wa yap kadieu contoh jangatika teuing karti aturan Sembahong arcana maya sembahaya dina dampal sampean pangresa uwa heg diuk ditampi nuhun punten bilang barak jadi hiji ulah sok pikanyerieun kemana nyaliara payu kekaler katojo bulan kemana nyamenta tulung moal paler daku sak bulan nyadiri masih ngecari salah masih ngeling berang puting masih ngeling da berang puting ulah kama Abah Umar ulah ka Bah Umar jongjona teuing ulah ka jongjona teuing nyadiri perlu diepi naya ganu nyarengan Abah Umar sadaya ngaturkan aku nyanggakan kawilujangan kasadaya kaum dangu kasadaya kaum dangu paling pengen jadi di pipi karempakan jojonan daku badori abdi mati sepikir lamun can laksana diri lamun can laksana diri Wilujeng sumping ayan sekda
saur nira tandana panjang sinenggihing sabda uning iya sabda uning saur niratan anak panjang sinenggihing sabda uning wis mama wala bakti adening asih iya dening asih wong asih ora ketara wong asih ora ketara kacarios nyatana bisa warga Maniloka Sinarada kabayan dewa ngangkir linggih Yamadipati anu memang dina waktu ayeuna aya kal-kal anu baris didugikeun ka ieu Yamadipati lamit tilame kangandik kabarisungkan pangaribawa adalah kasep Yamadipati bulan wah cager maneh Yamadipati aya hibaring pangesto dina waktu ayeuna teh wah heg oge langkung dipayun putra dina waktu ayeuna nyangakeun samahong arcana maya sembah putra ayeuna dampal sampean pangrasa wa heuk ditampi nuhun oge ieu teh aya naon geura wakca balaka ulah dingding kali gendang siloka geura pedar sacara basna oh kieu apan kauning aku sadayana para juata marasana juata parlumanten bayar-bayar yen dina waktu ayeuna sawarga Maniloka dina waktu ayeuna keur bancang pakewuh dewa-dewa keur diuji kasabaranan pedah aya hiji jalma anu menta widadari nyaeta Kalapercona menang bejati nu menang dipercaya yen aya hiji ramalan anu memang eta ramalan teh dipercaya ku para dewa yen aya hiji manusia anu bisa nungkulan kana ieu kajadian nyetana Iwalti budak leutik nyetana Jabang Tutuka putrana Bima Pandawa nu kadua tapi ieu ramalan teh geuningan kalah buntu Yamadipati dah
atuh datong boro budak leutik. Dewa-dewa anu sakieu teu mampu komo budak leutik. Nepikeun kadang iraha ge da budak ngaranna ge budak can hideng. Karek umur 2 tahun satengah arekatna 3 tahun dititah perang ngalawan raja nu saktinya modar atuh. Teuing ramalan di mana ieu kos kieu? Ongkoh dewa teh kawasa. Ongkoh dewa teh boga wewenang. Nah eleh ku jelema. Dewa ge sarua. Sanajan dewa kawasa aya nu langkung kawasa aya Madipati. Tapi kadinya nama. Di luhur langit aya langit. Tah ayeuna kumaha panusrunganna eta budak teh geus mati. Ieu budak teh geus perlaya malah dicetrok nepikeun ka bejad huluna. Nepikeun ka mamangna mah Arjuna teu walakaya. Dibopong ku si cepot ku si Dawala. Nepikeun ka teu emut di bumi alam. Tah ieu teh aya hiji tarekah ya Madipati. Cik. Bagaimana tarekahna? Wayahna da geuning hidup anu ngajaga kawah Candra di muka teh. Wayahna ieu layon utawi jenazah ieu budak teh wayahna gerak hijikeun jeung besi persani baja perak timah jeung sajaban. Ngarah naon? Ieu mah meunang rapat pleno. Hasil rapat teh kos kitu. Tong loba teuing nanya maneh. Laksanakeun weh. Oh. Kudu maksudna dek di kumaha dek nyieun gamelan kumaha teh? Geus tong loba teuing nanya. Cing. Kamana ayeuna budakna? Cuy, Indra. Ulan. Ya bawa eta layon. Soy. Ngademan uluh nyanggakeun wa sembah kopi hadirak datanera ngademane mumangkulingan rana uluh Gusti emu pangkulingan wiwit layang rana datan nerata ngademan sewu pada mangkulingan rana nepikeun kaki ieu budak samia pun datan nera janggakeun wa samia pada perwata layang dening alaka nyaan geuning bejade ieu sirah budak nu mawi kitu ya Madipati nepikeun ka remek eta mah lain wah
geus tumbang rupa we. Kumaha tanggung jawabna kakolot nanya. Nya wayahna we ieu mah sabisa-bisa urang. Ieu Rusia ulah nepikeun ka Bitu ka Bima. Lamun nepikeun ka Bima apaleun ieu budakna masing pati bakal menang 2-3 ieu wiwirang teh. Uluh. Jadi ieu murang kalih teh kudu di wayahna asupkeun kana peti kana citakan jalma. Hijikeun jeung besi, persandi, baja, perak, timah jeung sajabana. Kitu saurna teh. Sae ukituna wa putra bade pancen tugas brah lumampah. Amin. Ampun dan Laywang nening lagal ayu Allah awal Indra kumaha Arjuna tos eling tuh acan rupina da moal teu atuh ningali alona wayahna ayeuna mah si cepot kadeta bere we heula uang dengar gitu ulah nepikeun ka Bitu ieu Rusia teh sae bere we uang rokok si cepot lamun manehna nyaheun lamun manehna nepikeun ka bebeja ka bapana ieu budak kacau sawarga sae diestekeun wayahna aya teh 5 juta keur si cepot aya sok 5 juta Assalamualaikum tuh geuning datang ka dieu si cepot asa ngadenge 5 juta euy ngadenge wae kana duitna si cepot brah lumampah cung limaku sae wayahna para dewa hige wayahna ieu Rusia teh ulah nepikeun ka Bitu ka bapana ieu budak ulah nepikeun ka bocor disuhunkeun sadayana merdih ngadua mudah-mudahan ieu sugan jeung sugan ieu anu bakal jadi eusi ramalan kabuktian teh ku jalan kieu ayo jatuh mundur pangtrang mulang Allah pangtrang mulang Allah lawan tenang mutang saya karingrat berjuang di medan perang lain tadi saya nunuturkeun di tukang sahanya bot hayang milu wae sia mah ka dieu teu diajak ke milu sia mah alah yang astagfirullahaladzim ieu aya hawu sagede kieu rek kumahakeun ade kan ieu deh arek dek digodog geus ngagodog meureun dicampur besi geus dicampur besi ditariguan asak geus dong aing jadi kabawakeun wae geus pot naon hayang maneh dicitak jadi naon
di operasi plastik mana enggak keluar kos Iwan Gunawan Ipan Gunawan arek lain atuh nyesok we atuh cing tah suneuna geus ngentap dulu pot urang abuskeun ieu budak lain eta kan naon eta sirahna kuat ka bejad kitu heueuh nya eta ding dikumaha ieu teh ku si jelema eta lajeng ieu cabang tutuka salirana dibebeskeun ku Hyang Yamadipati kana kawah candra di muka anu parantos dicampur besi persani wajah sareng perak. Berat ya waduh. Buat ngentap gitu. Panasna ge kos kieu. Da kitu geuning nya lamun arek asak teh urang kudu panas heula. Kudu papanasan heula. Kudu moe di laut, moe asin. Lain tah manencan asak dak kudu aya proses naon ge. Ya kudu dikipasan heula hawuna ge kudu make kayu naon. Eta ai kos kitu mah tidak menikmati proses. Ya kudu ngalah dulu. Tah geuning pot naon. Geus ngentap dulu itu. Geus ngebul geus beureum. Coba ieu urang angkat heula ieu. Da kaula mah tukangna teu kudu make sarung tangan aing mah bisa. Babari boga antina aing mah. Lajeng ieu jabang tutuka anu parantos asak salirana ieu Yamadipati ngagebrus kana ieu kawah candra di muka dabongan Yamadipati mah anu gaduh antina panas di kawah candra di muka ayo urang asupet ulah lain eta agak swat naon sia buku beureum keneh boke jeung dicabak sarua da abdi ge beureum kan abdi teu panas aing mah boga antina kos kitu sia boga naon dulu jadi kasep euy jadi anak pemuda ieu umur 3 tahun teh waduh jadi gagahi budak ya hayu pot urang haturkeun ka Hyang Yamadipati Jagatnata Batara Guru Pramesti hayah sae ampun ya dah geuning kitu euy kudu aya prosesnya naon ge geuningan moal aya nu instan geuningan kudu ngaliwatan heula proses naon ge nyaho ayo jang jatuh mundur pantang mulang kitu kayaanana ieu sabadana jabang tutuka dihaturkeun ka Hyang Yamadipati Jagatnata Batara Guru lajeng ieu aya dewa anu dimutasi peran nyata dewa bajing nanggiring dewa tapak nengala sabta pangrungu
nepikeun kadanget ayeuna. Ieu para dewa sadayana menekung kanu maha agung muja brata kahiyang maha sukma supaya ieu jabang tutuka lelembutanana tiasa mulang deui kana kurungan kitu kayanana. Tenang udang tanya karingrang berjuang di medan perang. Dugikeun ka elingna, dugikeun ka ieu jabang tutuka eling parantos tiasa lugai lajeng ditambihan nami ku yang otipati jagatnata janten Gatotkaca. Sapratanipun Raden Gatotkaca putrana Arya Bima Pandawa kadua ingkang sumadya peminat bade ngancurkeun karaman anu aya di sawarga Maniloka anu dipimpinnya tanaku kala percona halumampah Raden Gatotkaca tina gendinganipun macan-macanan kang tumiba. Sinjang kirut sejatining wayang benjang ladrang ing lumampah. Sejatining wayang Satria mun Gatotkaca bebenteng negara Amarta putrana Arya Bima di Pandawa nomor 2. Gatotkaca pringgandani putrana Dewi Arimpi putra sing gagah perkasa ngonggoni bebela negeri. Gatotkaca pahlawan jaya akeman zalmi utami dinasti salamet diri mo ayah nu nyiksi kudi saya mah maju kagulong suat siat diniyati suat siat diwiati bawa sungkan bibilasa Gapela nusa jeung bangsa Gatotkaca pringgandani satria tereh kusuma laliapi tegat pati ngabela nusa jeung bangsa berjuang di medan perang berjuang di medan perang. Gatotkaca pahlawan jaya alus wanda ninggang rasa estusa Tria Utama ngepela
negara mungguh galungan budi agaman jami utami pinasti selamat diri boaya nunyi si kudi solo yang maju ke kolon suat sion diwiyati boasungkan bibilasa ngabela dong dia Bang Cepot dia Bang Cepot lah Del disaur ku agan kagungan jenengan anyar ayeuna maenggal agan Gatot Kaca saurna teh ayo Del ayo A Bebenteng negara Amarta berjuang bernegara dan emut kene ka Mang Cepot sumuhun agan aduh teman Mang Garing geus nu disebutkan alah boga jago geuning urang ya Del kali Del punya acan tuh bakatku ato agan eta raksukanana geuningan ieu kagungan raksukan Krean Takusumah saurna teh buatan Rusia nya ieu teh saurna mah anti nuklir ieu teh subhanallah juragan anom ieu jabang tutuk ka Gatot Kaca sae Satria mun Gatot Kaca bebenteng negara Amarta putrana Arya Bima di Pandawa nomor 2 bilang bara nu manis bilang bara kacihid bilang bara kacihid asal to kaleng wae harita saha nu boga juru kawihjang bilang bara dipitineun asal tong dipoyok bae asal tong dipoyok bae bilang bara dipitineun asal tong dipoyok wae
Sangkur lang manukidang Untap dina Geningan dasi siapi Majarate rek bikatina Diatas tak aya sumpi bingah amarwata suta bingah naka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Del, mandi percis Aduh aturan Wilujeng Sumping Bapak Goming. Lah, Wilujeng Sumping. Del, mandi percis we bapana ieu budak nya atuh dateng manuk teng bebenyit anak ceng-celeng anak maraku kuncungin. Kuncungan lain kukuncungin. Wayah namang cepot kamana Bapak Semar Aki Anan Aki selamat Semar. datang minta lagu naon Ki beres Ki lagu naon Ki siap nyawer Ki-nya beres Ki mencuk wayah wayah namang cepot menta piduana muga-muga naon anu jadi karaman di sawarga Maniloka tiasa diungkulan ku kaula. Moal kendat-kendat aing ngadoa mah muga-muga we salira aya dina kaunggulan. Sae, kukituna kaula seja lumampah nyata nepikeun nungkulan ieu karaman anu aya di sawarga Maniloka. Permios Kang Cipto. Bisa hibernya dia. Wah, eta mah tuh teknologi ti Rusia. Wah, bener euy. Ulu. Kan Rusia we. Emang Rusia nu nyieunnan kreantak kusumah. Mbah, bener euy. Nah, Rusia. Terus maneh. Jor we Ayo. Kitu kayanana iya para tenawa anu ngajaga di lawang selamat tangkep parantos tatan-tatan nyetana bade ngagempur kana ieu sawarga Maniloka anu dipimpin nyetana Kupati Sakepu kitu ujaring panyariosan ieu Pati Sakepu miwah sedanten wala dia bala tamtama maksudna bade ngagempur ieu lawang selamat tangkep
gitu kayaan batur hege ayo orang gempur ya kayaan tip nyetan ayo batu lawang selamatang babarangan alah ayo nawat layuan nening alaga jatuh mundur pantang mulan pantang mulan maju kumpul lelayo satu marah satu mati jalma marah kapalayu kapalayu geningan ieu lawang selama tangkap rekep gaya gegep wah rekep gaya gegep wayahna wala dia baladam tama hadir Anjir. wayahna dipenta karidoanana supaya urang dobrak ieu panto atawa lawang selama tangkap sae datan niratang ngademan sewu pada manggulingan rana datan merah sewu pada manggulingan rana layuan nening alaga Anjir ya dewa mending gini ya dewa. ayo mana kumaha ngomong deh Punten waktu. Oh, ayo. Sa dewa di mana ya? Kaula dewa nyetana. Kaula sanes dewa. Tapi kaula manusia budak leutik anu kamari di telasan pati ku raja maneh. Weh, jabang tutuka. Iya. Wah, apa kan wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang bareng. Mat, wah kurang aja. Wah. Are you ready? Are you ready? Oli. Wah, rame ya. Tandang cangcut tali wandang berjuang iya pangan perang maju nepat tonjang tekad mati lali jiwa Wah, nyaan ya gini. Iya, baik. Wis, waduh, tuh siawakna ya. Kalabatan besi ya jelema. Beakeun itu mah. Iya. Wah. Iya. 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 Wah. Baik. di medan perang ngayonan musuh curang deringrang bencar bincalang sinetria perang tanding
silih sereda seberednya kena penting bayangan aya keneh karep pikeun ngalawan. Hah? Eta disangka geus eleh gitu, modar si lain. Boys. Alah. Ah. kehilangan Walah Gusti. Geningan Gusti Patih Perlaya kusaha eta nu ngaran Gatot Kaca. Bangsat. Gatot Kaca. Utang Patih bayar Patih, utang wirang tak bayar wirang. Bangsat. Edan. Ai Patih kaula nepikeun ka masing Patih temakaning Perlaya. Ai geningan lain jalma samanea ieu anu bisa ngulasan Patih kaula. Anjeun anyar pinanggi saha ngaranna? Urang mana? Coba minta jawaban anu pasti. Naon maksud tujuanna ngaganggu kana pasukan kaula? Wayahna anjeun saha ngaran, urang mana, naon maksudna ngaganggu kana pamaksudana kaula? Wayahna anjeun ayeuna kudu tanggung jawab, naon maksudna? Kaula nyetana anu ditelasan Patih ku salira. Saha? Jabang Tutuka. Wah, jelema kos kieu gede wadul sia. Geus modar Jabang Tutuka madel. Geus paeh, geus Perlaya. Wayahna daek teu daek kaula anu bakal nelasan Patih anjeun. Wayahna hayah urang asut lu ampar tinggal bangsat. Batur babarengan ngarajang sanikagungan alah lawan. Wayahna anjeun Jabang Tutuka modar bos iya penas di kersakiang domambara. Iya kala percona ditibanan kesaktian Raden Gatot Kaca atuh amurasut sapisan ieu wujudna. Wait. Wah! Rumah. Iya. Kemang pirtik senebaran sari tutup lawang Sigotaka. Itulah